Qala sil mu'alliful kitab khususon Syekh Ibrahim Al-Bajuri khususon Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa nafa'ana bi ulumihim amin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Tapi kieu paming kawitan manya bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ti jandarori kalayan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani tayate Ar-Rahman itu sifatna Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani aro anu pada nikmat ageng Allah di dunia kasadayana makhluk. Di dunia mah Allah maparina nikmat ageng eka si kafir atawa ka mukmin sadayana dipasihan nikmat. Sugan sadayana misalna orang kafir ya. Orang kafir mah di dunia teh sangsara misalnya henteu kan? Ya pasti sedayana dipasihan nikmat, maka nikmat ageng Allah di dunia padahal hakikat lama alit soalnya dibagi sadayana makhluk ngaraoskeun karena nikmatna Allah ya di dunia. Jadi sifatna Allah Ar-Rahmani Allah anu pada nikmat ageng Allah di dunia sadayana makhluk nya gitunya maksudna mah. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur Allah anu pada nikmat alit Allah di akhirat ka mukmin nikmat paling agung seleresna eta teh. Kalau disebut alit soalnya anu ngaraksakeunana eta di surgana Allah nyata orang-orang mukmin anu soleh gitu nya. Orang-orang mukmin anu lebat kana surgana sareng ridona Allah. Da orang kafir mau lebat kana surga abadan al abidin salawasa dina neraka. Matak orang kahade ulah katipu ku urusan dunia nya. Ulah katipu ku urusan dunia percuma gitu nya. Tujuan orang lain dunia tapi akhirat. Urusan dunia orang rek sakola rek naon gitunya rek kasab niatan bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya Allah niat abi ieu kasab di dunia teh supada eta teh kangge ibadah ka Allah. Lamun orang rek tuang naon doana? Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina ada benar. Niatan ya Allah mudah-mudahan tuangan nu ka abdi dituang leueuteun nu ku urang dileueut sadayana eta teh sing kangge bakal ibadah ka Allah gitunya. Gitunya paham teu? Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kita buka kitab Tijan Daruri nya. Oke, uang diterangkeun. Qala Syekhul Mu'alliful Kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngawitan deui urang ngahanca kitab Tijan nya Tijan Daruri. Ieu Tijan teh termasuk salah sawios pan ilmu tauhid nya kitu. Qala sil mu'alliful kitab khususon Syekh Ibrahim Al-Bajuri khususon Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa nafa'ana bi ulumihim amin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Tapi kieu paming kawitan manya bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Tijan Daruri kalayan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani tayate Ar-Rahman itu sifatna Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani aro anu pada nikmat ageng Allah di dunia kasadayana makhluk. Di dunia mah Allah maparina nikmat ageng eka si kafir atawa ka mukmin sadayana dipasihan nikmat. Sugan sadayana misalna orang kafir ya. Orang kafir mah di dunia teh sangsara misalnya henteu kan? Ya pasti sadayana dipasihan nikmat, maka nikmat ageng Allah di dunia padahal hakikat lama alit soalnya dibagi sadayana makhluk ngaraoskeun karena nikmatna Allah ya di dunia. Jadi sifatna Allah Ar-Rahmani Allah anu pada nikmat ageng Allah di dunia sadayana makhluk nya gitunya maksudna mah. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur Allah anu pada nikmat alit Allah di akhirat ka mukmin
nikmat paling agung saleresna eta teh kunaon disebat alit soalna anu ngaraksakeunana eta di surgana Allah nyata orang-orang mukmin anu soleh gitu nya orang-orang mukmin anu lebat kana surgana sareng ridona Allah da orang kafir mau lebat kana surga abadan al abidin salawasa dina neraka matak orang kahade ulah katipu ku urusan dunia nya ulah katipu ku urusan dunia percuma gitu nya tujuan orang lain dunia tapi akhirat urusan dunia orang rek sakola rek naon gitunya rek kasab niatan bismillah tawakkaltu ala Allah ya Allah niat abi ieu kasab di dunia teh supados eta teh kangge ibadah ka Allah lamun orang rek tuang naon doana Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina ada benar niatan ya Allah mudah-mudahan tuangan nu ka abdi tuang leueuteun nu ku urang dileueut sadayana eta teh sing kangge bakal ibadah ka Allah gitunya gitunya paham teu tah gitu mudah-mudahan orang sadayana kenging nikmat iman Islam nuju ka mautnya gitu ti Allah teh alhamdulillah ari saya puji anu opat naon pujian jenis pujian opat teh qadimun li qadimin qadimun li hadisin terus hadisin li qadimun hadisin li hadisin hok diserat puji nya puji anu opat teh nyaeta puji anu opat teh nyaeta hiji qadimun li qadimin qadimun li qadimin nyaeta puji qadim kanu qadim nyaeta puji Allah ka Allah gitu nya puji qadim kanu qadim seperti wahwal aliyul adim tah teh dua puji qadim puji Allah kanu hadis nya puji qadim puji Allah kanu hadis nyata puji Allah ka makhluk gitu puji qadim kanu hadis atawa puji Allah ka makhluk terus puji nukatilu hadisun li qadimin nyata puji makhluk ka Allah nyata puji makhluk ka Allah puji makhluk ka Allah seperti maca alhamdulillah gitu puji makhluk ka Allah terus nu kaopat puji makhluk ka makhluk deui puji makhluk ka makhluk deui hadisun li hadisin Arabna mah hadisun li hadisin qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin gitu nya nado mate gitu qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin gitunya tetanya alhamdulillah jenis puji anu opat eta lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina Allah anu mangaran sadaya alam wassalatu sareng ari rahmat eta janten mubtada
Wassalamu sareng kasalamatan ala Rasulillahi mugi tetap ka Kanjeng Rasulullah, mugi tetap ka utusan Allah. Shalla muga mudahan rahmat saha Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi, wassalama sareng muga mudahan kasalamatan. Wa ba'du saparantos kuring maca bismillah alhamdulillah sareng sholawat ka Kanjeng Nabi. Payakulu maka ngucap saha fakirur rahmati rabbihi ki fakir anu banget mika butuh kana rahmatna Allah. Al khabiri anu waspada, al khabiru anu al khabiri anu waspada, al basiri tur anu ningali. Saha Ibrahimul Bajuriyu, Syekh Ibrahim al Bajuriyu orang Bajuri negara. Du taksiri anu ngabogaan sifat lalawora. Tolaba parantos nyuprih miniti kaula saur musonib naon pengarang ke kitab. Sahabatul ikhwani saparihna dulur-dulur an aslaha kana yen muga ngaluluskeun saha Allah Gusti Allah li ka kaula walahum sareng ka ba'dul ihwan al hala kana tingkah wasana sareng kana kalakuan an aktuba kana yen sanyana nuliskeun lahu ya lahu pikeun lahu kana itu kitab risalatan kana hiji risalah tastamilu anu ngurung ieu kitab risalah ala sifatil maula kana sifat-sifat kapangeranan wa adada diha sareng lalawanan sifat kapangeranan wa ma sareng perkara ya juju anu wenang pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa alama sareng kana perkara yajibu anu wajib pihak rasul di hakna para rasul wa ma sareng perkara yastahilu anu mustahil itu ma pihakihim di hakna para rasul wa ma sareng perkara ya juju anu wenang itu ma nya wa ma sareng perkara ya juju anu wenang nya aya sifat wajib mustahil sareng wenang nya